Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran atau materi yang bertema hirup sauyunan atau hidup rukun. Dengan materi pokoknya adalah tentang pupuh. Apa itu pupuh? Ayo, ada yang tahu? Kalau belum, silakan simak penjelasan berikut ini. Pupuh nyaeta wangun puisi lisan tradisional Sunda nu ngabogaan aturan dina panulisana. Jumlah pupuh aya 17. Di antarana aya pupuh kinanti, aya pupuh sinom, aya oge pupuh asmarandana, jeung pupuh dangdang gula. Berikut adalah contoh yang lainnya. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom, asmarandana jeung dangdang gula, mijil pangkur durma jeung gurisa, jambuh ladrang lambang masku mambang, balakbak magatru jeung pucung, wirangrong jeung juru deni. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.